pas-pasan akurkeun jeung pamajikan. Ieu mah kumaha beungeut pas-pasan hayu pamajikan hayang tulis kena pintah ka batur. Misalkan ieu malah awewena putih, lalakina hideung. Ngaredek dak saya tak pamajikan anak nu bener kos oreo abi misalkan. Yakin pasti dipelet, sumpah tuh dipelet, yakin geureut ceuli aing teu dipelet mah. Kan eta pintah ka batur eta. Mata kudu ngukur banget guys, ngukur banget. Lamun urang hideung, jangan pemajikan anu putih, boga anak belang. Bagus itu tujuan memperbaiki keturunan. Urang jangkung, pemajikan pendek, anak sedang. Urang pendek, pemajikan pendek, anakna bola, kukuluntungan lebih. Tong sok gagabah ka urang Sunda mah boga tradisi ngicep langsung resep. Kamu gak ngechat, aku ngerti. Kamu gak telepon, aku ngerti. Gak ada waktu buat aku ngerti. Tapi kalau kamu melihat aku sama orang lain, aku berharap kamu yang ngerti. Tadi urang teh ditajong, terus nangkep tangkal jauh, terus tangkal jauh nate cicing wae. Jigana nyaman meureun ditangkep ku urang. Jalan sakit. Jangan duduk, ada teh ayam. Bukan, ayam. Bukan, ayam. Kata. Bener, teh ayam. Untung gua cobain, kalau enggak gua dudukin. Cobain dah. Kukira mesin lah. Ternyata mesin buku. Kira prioritas, ternyata cuma badut. Flip out. Aja dicukur kumis, bagian pembarat dan baik. Ularnya saat kehilangan, tanpa kumisnya sampean. Ya, jadi itu manggung di Kalideres teh. Aing embung men aing geuning. Embung urang depan bayaranna gede, Cek. Oh nya, kayak geuning bayar gede oge tah. Aing sieun men aing geuning sieun kunaon sieun, Cek. Oh nya bayar teh ku sia aing manggung di Kalideres, ka aing kabawa balik ka ditu ka laut beureunan angklung we aing. Tong geuning di Kalideres men disusukannya monar aing deuh. Aing mah penyanyi. Lomba nyanyi. Wah, di mana men aing tidak mendengar beritanya. Nah, ya, aya di kelurahan ke, Cek. Di kelurahan? Kelurahan urang rek aya lomba nyanyi di balai desa. Tak kira menang langsung ke kecamatan, Cek. Oh, tapi tidak ada yang belum memberitai, men. Yang memberitahu beneran. Tidak ada yang memberitai gitu kan di desa ada kelurahan. Bisanya kok, men. Encan dibewarakeun karena sontang-senting gitu, Cek. Sontang-selenting. Sentingan maksudnya gitu, Cek. Sontang-selenting naon napalan botol. Sontang-selenting. Kan ai ka uing mah orang terkenal gitu, Cek. Jadi ngabejani heula ka uing mah. Terkenal. Siapa? Tercemar. Ya, terkenal meureunnan. Ya, miluan tuh, Cek, miluan. Daftarna kalau buka kadinya. Daftarna gampang kuing diantar ke Mang Sukri. Mang Sukri eta nu di sok di eta wae di naon teh di balai desa. Heeh. Terus mama make kaos oblong wae geuningan eta. Sing ade atuh kegabelan duit lu kayak sorangan. Ye, urang mah sekarang make nu kieu karena ku sorangan. Terus make beko. Ya make tas, make asisten. Asisten. Goblok. Asisten. Kamu nih jadi ya, buku. Pakai asisten. Siapa? Boleh. Untuk pengelolaan karena banget.
Junedi. Buru. Kayak kamu kalau ditinggalkan Kiki. Yuk. Naon? Ya. Ya. Kurang madam nih. Para rosen yuk tekan kieu. Wah, saya kapung. Ayo jumpa tadi, Rup. Kumaha sarua we batur kos kieu, Rup lah. Cuman kudu make salah aduh dieu. Lain maksudna teh ya. Batur mah boga anu. Nah, urang mah digawe cek paribasana. Sangka bool-bool ge anger we. Sakitu-kitu keneh. Sangka bool-bool ya coba tuh bisa diajak serius aing ah. Curhat gitu curhat. Serius. Saya curhat mah ka Mamah Dedeh ka ditu lah ka aing. Serius teh lain ku rapat gimana. Nah, si ayang beunghar. Heeh, urang ayang beunghar tapi mung capek. Gampang sia jadi gremo we. Itu budak anu besarak bola bisa buah. Urang berak ku aing anak batur ka aing demo. Mandi enggeus nya seenggeus ngopi eukeur jongjon ge hirup tinggal kawin. Cepat nenangkeun tukang dekorasi sakalian yang calon pengantin buh sengaranda. Makan buah dong biar cantik. Siapa bilang makan buah terus cantik? Buktinya